Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Basa anjog ka imah Jang Sugih didinya geus araya nu sejena para nayaga katutronggeng nuliana. Jang Ahmad gentak bae nyampeurkeun ka Ratu Arum jeung ka Nyi Iting. Solongkrong ngajak sasalaman. Damang Nyai, cek Jang Ahmad bari imut. Pangestu Kang, samulihna. Walon Ratu Arum bari manggut. Berkah Nyai aya hibar pidua. Di dia oge tos aya para nayaga nu bakal mirig sawaktos Nyai ngibingkin. Aya Jang Barna tukang kendang, Jang Elud tukang rebab, Raswe Jang Amai nyepeng pakakas gamelan, eta we Kang Edi tukang goong sareng alok. Jang Ahmad nataan ngaran para nayaga nuduhkeun oge ka jelemana. Anu ditataan maranggut bari panaon mah mencerong kanu herang. Para nayaga ukur pating harewos ngarasa kataji ku Nyimimi mamalihan. Jang Ahmad ngadeuketan ka ronggeng nu sejena gugap sasalaman. Dupi ieu mah para ronggeng sami sareng Nyai anu ieu mah wastana Nyi Entat teras ieu Nyi Deda sareng ieu wastana Nok Cicin ceuk Ahmad deui nataan ngaran para ronggeng. Para ronggeng maranggut ka Ratu Arum nyage sarua papada awewe tapi maranehna oge ngarasa kataji ku kagelisan Ratu Arum sok komo samangsa ningali pakulitan Ratu Arum nu bodas bersih jeung lalunyu. Dupi Kang Sugih nuju ka mana Kang? Cek Ratu Arum tumanya ka Jang Ahmad lantaran didinya taya Jang Sugih nujunya nak cau tanduk heula nuju dipeuyeum namung tos asak rupina mah emut ka Nyai saurna teh sakitu resepna pan sareng kalandepna kana cau tanduk teh. Walon Jang Ahmad bari nyerengeh seuri. Sawius atuh Kang, tong repot. Cek Ratu Arum nyikikik seuri. Hari Nyi Iting teu milu cumarita manehna mah ukur ngabandungan kanu keur ngawarangkong. Jang Ahmad laju cumaritana. Ka para nayaga kabehnya dimimiti poe ayeuna urang kudu soson-soson diajar atawa latihan.
ulah gampang rasa regreg, ulah gampil miboga rasa cukup. Sabab seni ronggeng mah kudu salawasna motekar, parigel jeung boga pamikir anu leuwih maju. Itu deui ka para ronggeng kudu salawasna motekar dina ngolah ngibing lantaran tari mah da euyeub gugurakanana teu bisa angger atawa sarua. Tiap mangsa pasti robah, tiap waktu geus tangtu beda. Leuwih nanti eta ronggeng kudu boga ajen diri nu hartina ronggeng ngajual pintonan ku gerakan tari atawa ibing. Jadi lain ngajual harga diri, sok sanajan dina mangsa pintonan mah geus pasti loba lalaki cunihin jalu anu ateul. Kangaranan lalaki atuh tong boromah dina pintonan, najan dina waktu biasa oge teu kurang wujud burung, tapi da teu kabeh kumantung kana pribadina sewang-sewangan. Jadi kabeh oge kumaha niat jeung patekadan urangna. Kitu pok-pokanana Jang Ahmad mere wewengan kanu araya di dinya. Minangka pepeling jeung panggeuing sabab kangaranan pintonan. Komo pintonan ronggeng mahnya teu jauh tina panyangka goreng teu anggang tina panyuriga pola teu munasabah. Sarerea saregep ngabandungan caritaan Jang Ahmad minangka nu tacan aya teh sinden tapi keur diteang susuganan cenah isukan mah geus aya cek Jang Ahmad deui. Jang sugih geus kadinya bari mamanggul cau tanduk aya 3 turuyna. Cau ditunda Jang sugih nyampeurkeun ka lanceukna Jang Ahmad. Kumaha Kang geus rek dimimitian latihan teh? Acan, acan Kang. Akang namanya akang bieu cikeneh mere jangan heula ka balarea ngarah pada ngarti sarta saruhu dina di alajarna. Syukur-syukur atuh Kang. Ayeuna mah urang mimitian we. Sok ka Paranayaga geraprung kadinya. Ceuk Jang sugih mere parentah ka Paranayaga. Dimimitian ku sora rebab nu ngageunggeuk disambut ku sora gamelan, disangap ku geplakna sora kendang, diantepkeun ku sora goong. Paranayaga pamiri geus pada mahir kana pakakas cekelanana lantaran kabeh oge para incuna pamiri ronggeng Cahya Sumira geus tangtu miboga pangabisa anu luhur. Anu kagiliran latihan minton kahiji nyaeta Nyi Entat. Awakna jangkung leutik ari pakulitan hideung santen. Rengkenek Nyi Entat ngarengkene ngan edas leungeunna hareuras keneh japlang kawas bebegik di sawah. On kitu deui ramo-ramona hareuras. Heula pamirig eureun. Cek Jang sugih nitah eureun heula ka pamirig. Jang sugih nyampeurkeun ka Nyi Entat. Nyai, tong ditanagan eta leungeun teh, leuleuskeun bae. Kasup eta ramona deui kudu laleuleus samangsa keupat. Tong ngarasa karagok ngarah nincang ke kana wirahma. Cek Jang sugih mere nyaho ka Nyi Entat. Jang sugih kacida apalna kana gerak tari mah lantaran manehna mah ngulik sok sanajan tara minton oge. Unjuk semangat Kang. Embal Nyi Entat pondok. Kangaranan latihan hiji kawajaran lamun aya nu salah teh. Nyi Entat ngarengkenek deui dipirig ku Paranayaga. Sanggeus sababaraha kali dibebener ku Jang sugih, gerakan Nyi Entat geus kawilang lumayan hade, sok sanajan awakna can laleuleus pisan. Ari kagiliran anu kadua nyaeta Nyi Dedah meh sarua jeung Nyi Entat tangtungan Nyi Dedah jangkung leutik pakulitan hideung santen. Nyi Dedah ngarengkenek dipirig ku Paranayaga. Gerak ibingna kaciri luwes teu kararago. Dina gerakan gulung leungeun kacida hadena nincak wirahma. Ngan sukuna kaciri gebed keneh kawas nu berat samangsa ngalengkah. Pamirig eureun heula pamirig. Cek Jang sugih terus bae nyampeurkeun ka Nyi Dedah. Cik Nyai eta samping logoran heula ulah teuing ngebakutet kana awak eta kahandapna nengah bitis ulah ngagupai teuing.
ulah ngagupaiting gitu tak sabab engke bakal ngagokan samangsa ngalengkahna. Jang Sugih mere wewengan ka Nyi Deda. Mangga Kang, kayak sakedap urang lereskeun heula sampingna. Nyi Dedah terus bae memener sampingna. Ratu Arum teu loba carita ukur nengetan kanu keur latihan tari ronggeng. Sanggeus sababaraha kali ngarengkene nya ngarengkenek ngibing suku Nyi Dedah teu gebet teuing kawas mimiti. Nu kagiliran katilu nyaeta Nok Cicin awakna ngareusi pakulitan bersih sok sanajan teu kawas Ratu Arum. Nok Cicin bisa kasebut pantes jeung geulis keur ukuran di lemur mah. Samangsa ngarengkenek ngibing gerakan Nok Cicin kawilang hade awakna laleuleus kitu deui samangsa ngalengkah sukuna harampang teu kaciri gebed atawa kararago. Yang Sugih oge ukur ngageunggeureukkeun sautak saeutik ngan Nok Cicin can bisaeun ngagitek cangkengna hareuras kene tapi najan kitu mun seug mineng dilatih mah bakal tereh bisa. Samemeh Ratu Arum kagiliran latihan ya samemeh Ratu Arum kagiliran latihan minton Jang Sugih cumarita heula ka paranayaga heuh Nyi Mimi geus kacida maherna dina widang ibing ronggeng. Jadi pamirig kudu nuturkeun gerakan Nyi Mimi tangke dina ibing pangalmuih pamirig kudu ancad lair nya nu hartina teu gancang oge teu kenor tuturkeun we nu ngibing. Jadi kieu ye ieu gerakan minangka kojona sabab kuring da kakarek ningali pasangan jangka imah Nyi Mimi sok sanajan kancara medar geus kawentar ge da cantang tumi boga gerakan pangalmuih sok ayeuna mah geraprung. Cek Jang Sugih mungkas caritana. Basa pamirig geus kadengi Nyi Mimi gentak ngarengkenek ngibing awakna nu sampulur gademol ngagiplek. Gerakana kacida hadena nincakeuna wirahma. Paranayaga ukur pating polohok ningali Nyi Mimi nu keur ngengklak teh. Bangkeng, bangkeng, dumadakan kadenge suara goong kerepna keranan kaluar tina tetekon. Puguh bae pamirig nu sejen puguh bae pamirig nu sejen ngadadak repeh ngarasa kaget ngadenge suara goong salamangsa teh ureunanya bakat tingkul kasima balawargi bangkeng bangkeng kemudian tung tung bari ningali Nyi Mimi nya calangap. Sora goong terus bae disada ari jinis nama meh tengi ceup nitipe neuteup ka Nyi Mimi bari calawak. Ke ari silaing kunaon Edi dina kol goong nepi ka ngangkleng teu puguh judulna eta. Cek Jang Sugih muncereng ka Edi. Puguh bae Edi ngagurubuk. Ieu manawi panangan lilinieun ieu teh. Palon Edi beungeutna beureum awahing ku era. Kacida silaing mah kawas nu kakarek bae mirig teh. Jang Sugih gegeleneng Edi teu nemalan heudang ngarumasakeun salah meureun. Ratu Arum ngengklak ngibing deui. Nyi Mojang geulis campernik nanding widadari teh nepakeun pangirutna. Baju kabaya jeung sampingna nyita kurat awakna cangkengna nu mapanting ngaleok matak helo. Samangsa ngaringkig kepat ngalengkah beh dadana oyag nyeungseung. Sakabeh panon tamplok paneteupna ka Ratu Arum nyeungseung deui oyag geus nyeungseung deui. Aduh kadenge amai ngoceak bari ngerepeng sungutna niupan jempol leungeunna. Pamirig ngadadak jempe nu keur ngibing milu cicing kabeh ngareret ka amai nu keur pupuringisan. Ari amai nompo teuing meureun nompo teuing kanu donto nepikeun ka jempolna telat ngejat tina gamelan puguh bae jempolna katinggang ku panakolna. Kunaon deui cilaing teh amai saloba pancaraken pisan
Cek Jang Sugih geui ka Amai. Ha, apunten Sun, ieu telat ngejatkeun jempol manawi. Temal Amai bari tungkul beungeutna bareubeuh ngarasa wirang ku polahna. Jang Sugih ukur gogodeg asa helok pisan ku polahna yagana. Sok ayeuna mah kudu saragep kabeh ah. Lah Cileureun, ulah Malaweng, ulah ka mana we padeosna. Cek Jang Sugih deui mere pepeling. Ratu Arum ngengklak deui, awakna luak leok badis kapinis karek mileupas. Imutna ngagelenyu matak niruk jajantung, rindat soca cureuleuk ngadilak matak tibelak. Awakna semudoyong marengan kadua leungeunna maleber julang ngapak. Ratu Arum ngalengka ngaringkig lalaunan. Samangsa awakna centang semudoyong ka tukang. Panona ngadadak meletet badis nganti pamahugi. Imbitna ngageang panggal mui ngaced dicentok-centok. Puguh bae para lalaki ngadadak awakna paranas tiris. Hatena pating sareblak kawas nyorang kuduna. Matana barun celik sungut calawak kawas katulah kejo. Sorak kendang ngadadak ngalaunan nu ahirna mah ngaleungit teu kadenge. Ratu Arum nu keur ngaceg centok bogo teh ngadadak eureun da sorak kendang jadi eueuh beuneunan. Panona ngareret ka tukang kendang. Ari barna leungeunna ukur nepakan angin. Panona teu ngiceup kawas kasandingan. Kitu deui sora rebab ukur ngik weh badi sora kunti diajar ngawi. Nyata pisan ibing rongeng Ratu Arum miboga daya pangirut anu kacida ahengna. Ari Jang Sugih gancang bae nepak awak tukang kendang bari jeung tukang rebab. Puguh bae duanana pating gurubu. Kasima berenanya geol dipuirkeun aced dicentok-centok. Aduh. Kabina-bina teuing si laing teh barna Lud. Nanaonan ari si laing kado nepakan angin deui. Eta deui si laing Lud. Sora rebab kawas kiciwis ngabangingik. Asa kuharianeun gablegna yaga teh teh kumaha kawas nu wareureuh gadung. Cek Jang Sugih ngagelendeng ka para nayagana. Barna jeung Lud ukur ngareluk tungkul. Ari Jang Ahmad ukur nyerengeh seuri ngadenge adina anu keur gegelendeng teh. Teu ngabibisani ka para nayaga, heudalah manehna sorangan sarua kasima ku ibingna Ratu Arum. Janten kumaha ieu teh Kang? Cek Ratu Arum tumanya ka Jang Sugih. Sementawis kanggo dinten ayeuna mah cekap we enjing dilajeng deui. Waktu nama sami wae wayah kieu nya Nyai. Temal Jang Sugih mereka cinekan ka Ratu Arum. Sawius upami kitu mah abdi bade sejap permius bae. Cek Ratu Arum bari imut. Mangga Nyai, keun perkawis cau mah ku akang dijajab ka bumi. Temal Jang Sugih. Sawios bilih bade dibantun bae itu kaleresan aya Nyi Iting nu nyanakna. Ratu Arum ngareret ka Nyi Iting. Ari nu direret teu nemalan ngan kaciri bangkenu. Mawa cau tanuk tilu turuy teh atuh lain nalawurakeun kacida ampeg beratna. Harita keneh Nyi Mimi jeung ronggeng nu sejena amitan kanu araya di dinya. Nyi Iting adu regeng mawa cau tanuk tilu turuy anu sakitu beratna teh. Dijingjing teu kabawa dipanggul komo asa semplak kana tak-tak. Nu antukna mah leumpangna loba ngarandeg awahing guripu. Ilaing mah Iting awak we pedegul dahar segut tapi tanaga hengker. Cek Nyi Mimi geugeuy ka Nyi Iting. Tapi bisa aneh sia teh Mimi. Caut anuk tilu turuy sakieu beratna apanan. Kulalaki oge biheung ka bawah kabeh. Sok komo uing pangawakan awewe. Coba mun tadi dijajab ku Kang Sugih gerang. Uing moal ripuh kieu. Temal Nyi Iting atra kurawed keheul ka Nyi Mimi. Loba ngahuntu ilaing mah Iting. Kiraning cau tilu turuy sia teh. Cek Ratu Arum ngan sakiliwing cau tilu turuy di pundak kana tak-takna. Terus bae ngingkig teu nolih deui ka Nyi Iting.
pugu bae Nyi Iting nepi ka buncelik gentak lempang rurusuhan nyusul Ratu Arum. Kacaturkeun deui Jang Sugih jeung Jang Ahmad uplek ngobrol jeung para nayagana. Geus kasaksen nya ku sararea kumaha ahengna Ibing Pangalmuih Nyi Mimi. Kuring pan geus ngomong leuwih ti heula lamun Ibing Nyi Mimi moal aya nu mapakan sok sanajan ku ronggeng kancra medar nu geus kawentar ge. Ayeuna mah kari para nayaga we kudu hade mirigna. Keun perkara sinden mah isuk atawa paketo bisa datang ka dieu. Nyata aya Nyi Rere urut juru pantun di Kademangan. Itu ceuk Sugih mere deui wewengan ka para nayaga. Kartos Kang. Kartos pisan ieu teh Kang Sugih. Sanes bohongan eta jisim abdi nepi ka kasima kitu ku Ibing Nyi Mimi. Eta komo samangsa ngancet dina Ibing Pangalmuih. Mata keedanan. Awak pating saria kawas aya ridiwa itu. Cek barna bari seuri. Manehna bener-bener ngarasa kasima ku Ibing Ratu Arum. Lain ngalelewa Kang Barna, kuring keur ngarebab eta ngadadak leungit pamikir. Aduh, suara rebab dumadakan jadi kawas marmot kagencet, ngaguik mata ketir. Cek elut bari ku godeg. Jang Ahmad milu cumarita. Kuring ge moal bisa ngabibisani ka ranjeun sakabeh lantaran kuring sorangan geus sarua ngarasa kasima. Bener ceuk Adi. Lamun Ibing Pangalmuih Nyi Mimi moal aya nu mapakan nu ngandung harti tingkung seni ronggeng mapag balebat bakal tereh nanjeur. Cahaya sumirat kungsi nanjeur di mangsa bihari mangsa baheula nya susuganan we mapag balebat ka bakal kawentar dina mangsa kiwari mugia wae cek Jang Ahmad ngebrehkeun patekadan dirina nu hayang nanjeurkeun ronggeng mapag balebat. Oh kartos pisan Kang Ahmad. Kartosnya temal para nayaga saur manu. Kuring jeung kilanceut geus siap sagala rupana sabab heuh samangsa mapag balebat rek kawentar geus tangtu aya pihak seje nu bakal ngakalakeun ieu teh. Kuring moal wara bisa nyebut saha-sahana make oge bakal kasaksen ngan kuring peupeujeuh ieu teh ayeuna giligkeun patekadan buleudkeun paniatan cing caring cing pageuh kancing cing saring set pageuh iket tong kapalangnya bebela tong kumagok kagok borontok keur nanjeurkeun ronggeng mapag balebat kitu ceuk Jang Sugih ngantepkeun caritaan lanceukna Jang Ahmad. Para nayaga ukur arunge ngarasa panuju kana caritaan Jang Sugih. Kocapkeun kayaan Kusnadi anu tatu balas diobrot munding edan. Kusnadi ukur bisa ngagoler can bisa ojah, awakna karasa nyeri, sokomo balas katinihan munding mah masih keneh barareuh karasa nyanyautan. Kabeneran sobatna si Adai keur kadinya ngalongok ka Kusnadi. Si Adai leumpangna jijingkreungan balas ditejeh ku sakadang munding. Kumaha ayeuna mendingan Kus? Cek si Adai bari mencrong beungeut Kusnadi nu haropak bias. Rada leukeung dai ngan awak can bisa ojah itu tuh karasa nyeri sakujur awak. Omong urut katinihan munding jul mah tuh si keneh parareuh jeung nyanyahutan ieu teh. Temal Kusnadi bari muringis nahan ka nyeri. Oh ya Gus tang tuh Gus mundingan gan odang teh apan sakitu ngabugigagna. Anu uing mah woleh teu ngarti eta kunaon sakadang munding mudag teh kailaing. Nah aya patalina kitu jeung tarekat ti Baruk mah. Kan lantaran sakadang munding teh buat ngobrol ka ilaing hungkul. Cek si Adai ngabejakeun kaheran dirina. Sakadang munding teu pupukuh ngobrot ka Kusnadi. Pugu kuring ge teu ngarti lamun teh mah aya patalina jeung tarekat ti Baruk mah kapan sidik nu dibere dahareun teh Nyi Mimi lain sakadang munding. Temal Kusnadi manehna ge sarua ngarasa paluweng. Nya eta bingung euy mikiranana. Di suku uing ge masih karasa rarengkong balas ditenjeh ku munding edan. Tapi
Tapi lamun sakadang munding jadi edan gara-gara tarekat ti Baruk mah anu harti ilmu Baruk mah teh kacidahadena. Keke, maksudna kumaha dai? Kusnadi kerung teu ngartieun. Atuh nyopan we ku ilaing Gus. Ilaing ka Baruk mah minta ilmu runjang salawe. Eta pangawasa matak jadi edan kanu kakeunaan eta buktina. Munding jadi edan satang ngobrot ka ilaing. Boga hartik pan luncang salawe ka cida mati pan. Cek si Adai nepikeun pamanggihna ka Kusnadi. Mati bulan di gulu sia. Kapan anu ku dewek diruncang teh atuh Nyi Mimi lain munding sia teh. Panon Kusnadi muncereng ka si Adai. Oh, nya. Jadi salahna di mananya? Si Adai nyerengeh seuri. Salahna mah munding gejuleng ngobrot dewek. Antu imah nepi karujat, awak ripuk jabang halaman tatu. Walon Kusnadi keheul ku hiji ku dua. Walang siang Baruk masalah parancah. Cek si Adai deui bari ngusapan tarangna. Salah parancah kumaha si Leng teh? Nya salah parancah, kuduna nyebut Nyi Mimi jadi Nyi Muning. Minggeus Bro jeung si Leng mah matak paeh molotot teu leuh. Panon Kusnadi tangka bunceli. Mun seug teu geuring suku si Adai geus dibajek manten sigana teh. Oh ayeuna mah cicing teh cager we atuh. Urang ini teh ka Kiara Sanding nepungan Aki Entur. Cek we mah Aki Entur miboga ilmu pelet sinjang reret. Teu kudu make dahareun, cukup diawurkeun cai hareupeun imah bikang anu dituju. Pasti teu bakal ka pandang. Sok komo ayeuna mah Nyi Mimi teh jadi ronggeng. Bakal loba jalu nu kapincut. Jadi ronggeng kumaha si Leng teh? Montong ngecapruk bisi dicangkalak kita sungut teh. Uing mah ngomong sabenerna. Nyi Mimi dicokot ku Jang Sugi jeung lanjutna Jang Ahmad pikeun jadi ronggeng. Tah ti poe kamari Nyi Mimi geus ngamimitian latihan di imah Jang Sugi. Apal teh? Ti Nyi Iting sobatna Nyi Mimi. Kabeneran tadi papanggih di jalan. Nya ngobrol ke Nyi Mimi anu jadi ronggeng. Kitu ceuk si Adai. Ngabejakeun ka Kusnadi lamun Nyi Mimi tereh jadi ronggeng. Ngadenge kekecapan si Adai, hati Kusnadi ngaheap panas. Geus kabayang ku Kusnadi. Lamun Nyi Mimi jadi ronggeng geus moal sulaya deui. Loba jalu anu katarik ati kagendam rasa ku Nyi Mimi. Anu sakitu sampulurna gademol matak moho nu nenjo. Matak uruy nya, ruh-ruy matak uruy. Hate Kusnadi bati ngageremet hayang tereh cager rek neangan deui tambah. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tuna dihanjuang siang, urang teu dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.